Para mitra anu mulya mangga urang teraskeun deui para mitra dongeng nu judulna Pancatunggal karangan Kiliksa ayeuna bagian ka-42. Mangga ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana. Atuh kasugri kaum dangu di mana ayana nu sami-sami ngabandungan dongeng, mugi-mugi urang salamina dina kawilujengan nyangakeun we dongengna judulna nyata Pancatunggal karangan Kiliksa. Salajengna para mitra sadaya aya dongeng anu judulna nyaeta ieu para mitra Mandraseta gitu nya. Mandraseta ieu carios karangan Koswara mun teu lepat mah nya. Carios silat gitu nya. Iya si boge gitu sebenarnya. Aduh para wargi sadaya carios Mandraseta mangga atuh nyangakeun bae. Atuh ka wargi-wargi mangga ngaturkeun nuhun. Ka wargi-wargi di mana linggihna sami-sami ngabandungan dongeng. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mangja Official tiasa katampi ka lain kabingahan. Mangga atuh ayeuna urang kana dongeng bae judulna Pancatunggal para mitra karangan Kiliksa dina bagian ka-42 Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu dina acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Pancatunggal dina bagian ka-42. Dina akhir bagian ka-41 urang sami-sami ngabandungan para wargi nyaeta Ki Jamparing harita parantos menakan orok malah dingaranan Sitarik. Eta orok para mitra disusuan ku mencek. Panawi ge sadaya dasar dongeng. Namina ge dongeng atuh. Mangga urang teraskeun hanca dongeng carios nyambung judulna Pancatunggal karangan Kiliksa dina bagian ka-42. Sumangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, cagtuna heula kaayaan Ki Jamparing nu geus boga anak nu dibere ngaran Sitarik. Dina miara orokna dibantuan ku mencek nu dialat cisusuna. Ayeuna kocapkeun di tempat sejen nyatana nyaritakeun Ki Panyawang nu geus lila teu kacarita. Ki Panyawang cicing di hiji tempat nu katelah Cijambe hirup babarengan jeung Nyi Lara, hiji awewe nu sumpah rek satia nepi ka pati. Lantaran bakat kubungah ditulungan tina kasusahna. Para wargi sadaya kaayaan Ki Panyawang jeung Nyi Lara taya bedana jeung nu tiluan. Cicing di tempat nu mencil jauh ka ditu jauh ka dieu tara tepung jeung jalma sejen. Ari sabab katalimang teu nyaho di jalan, teu nyaho kana patempatan di sabudeureun Cijambe. Jeung deui sakitu geus lila hirup babarengan salaku hiji kulawarga, tapi teu diparengkeun boga anak. Dina hiji poe duanana ngobrol di tengah imah bari nyang hareupan beuleum sampe jeung gula kabung. Kang, urang teh naha kieu bae na teu palai tepang sareng urang lemur. Kitu omong Nyi Lara ngamimitian tumanya. Ari Nyai. Akang ge beurang peuting teu beulah mikiran nasib, mikiran pilampaheun ka hareupna. Pogoh akang teh hayang tepung jeung urang lemur, hayang kumpul deui jeung nu jadi guru di Parewulung. Tapi kulu kumaha atuh da puguh kaayaan batan sakieu. Pikiran akang tetep poek teu sanggup mikiran kaayaan nu sakieu matak bingungna. Akang teh katalimang teu nyaho di jalan, teu bisa balik ka Parewulung. Abdi ge terang margi kapungkur di akang tos nyaurkeun nanging na eta paraosan katalimang teh acan leungit. Nu mata kalah kabuki poek rarasaan teh. Padahal akang teh boga ilmu nu aneh nu moal aya batur, moal aya di batur mah iwati guru akang. Eta ilmu panarawangan bisa awas nempo kanu jauhna. Gunung jeung leuweung moal jadi halangan bisa sidik kanu jauh. Tapi aneh ka Parewulung mah teu tembus, teu sanggup ngawaskeun. Kitu deui ka tempat sejen lapur we. Teu sidik ari kalemur manusia mah. Nu katempo iwati leuweung we jeung leuweung taya tungtungna. Nyi Lara ngahuleng ngadengeh kitu lantaran aneh ka bina-bina. Bat aya nu katalimang lila-lila teuing Nyi Lara geus lila hayang pindah ka lemur nu leuwih gede. Hayang aya batur repikeun paku kumaha ulah paduduaan bae jeung Ki Panyawang. Tapi can laksana sabab Ki Panyawang teu hasil neangan jalan nu bisa nepungkeun manehanana jeung jalma-jalma lian. Lila-lila pok Nyi Lara nanya, "Na teu aya maksad kamu nyobian sakali deui, Kang?" "Ai maksud mah aya, sabab moal beak satungtung bisa keneh ngarenghap. Akang moal boleh metakeun akal tareka sangkan manggihan jalan nu bener, nu berasna ka Parewulung atawa ka lembur sejen. Pokona mah asal tepi ka lembur manusia nu wajar we ulah kieu salilana." Jawab Ki Panyawang sumanget naker da memang kitu kahayang manehna oge.
Nuhun atuh ari kitu mah tapi kumaha mun usaha akang gagal. Moal aya usaha sejen kanggo gantina, sugan we aya nu datang ka dieu pikeun pibatureun urang. Ari gagal jeung gagal wae mah tang tuwe urang teh susah. Sabab kitu kersaning nu maha kawasa nu mere takdir ka urang kudu hirup mencil ti nu loba. Jauh ti lemur anggang ka desa, keun lah ulah leutik hate dang kege moal burung aya pibatureun hirup. Nyi Lara jempe deui manehna lain teu percaya kana omongan pikap Ki Panyawang. Tapi teu kaerong nah saha jalmana rek datang teu pupugu. Kawan tu aya di tengah leuweung luang liwung jauh ka ditu jauh ka dieu. Nyai, isukan akang rek liar, doakeun sangkan aya hasilna sangkan hirup urang teu tiiseun. Akang moal eureun narekahan sangkan boga pibatureun hirup di tempat. Kamana nyabana Kang, kade ulah jauh teuing bising ka Talimeng. Sabab leuweung ieu kacida sangetna. Nyi Lara hariwangeun bisi Ki Panyawang teu datang deui. Moal jauh sabab akang teu pati wani atuh. Kajaba mun aya kada tanda-tanda nu baris ngagumirakeun, tangtu jauh ge bakal dijugjug. Tapi kade nyai sing waspada cicing di imah ulah ka mana-mana nya. Mangga Kang. Satuluyna duaan ngobrol kanu teu puguh. Sagala dicaritakeun, isukna Ki Panyawang init ninggalkeun imah. Rek neangan parebulung atuh susuganan tepung jeung tukang moro atawa tukang ngalahoe. Sedengkeun Nyi Lara nungguan di imah sorangan bari digawe sakadugan. Gancangna carita Ki Panyawang geus aya di leuweung nu leuwih gerot sarta loba keneh sato-sato nu garalak. Harita eueuh jalma nu patepung sarta eueuh sora-sora acan. Tapi Ki Panyawang tetep lumampah gawena muru tempat nu luhur. Tidinya nyawang kanu angga ngagunakeun elmu dina urusan tumpa tempo kanu jauh. Tapi nu katempo iwati leuweung jeung leuweung wae, taya anu mere harepan teu matak gede hate. Cilaka kaayaan poe ieu taya bedana jeung nu geus-geus. Na kudu ka mana neangan parebulung atuh jeung deui naon sababna tara aya jalma sejen nu patepung. Na tara tepi ka dieu kitu, ceuk Ki Panyawang bari reureuh dina batu panon rarat-reret kanu jauh susuganan aya jalma lian nu ngulampreng ka dinya. Kersaning pangeran harita teh panon Ki Panyawang anu geus disipuh ku elmu panarawangan ngadak-ngadak nempo hiji cahaya ti kajauhan. Ki Panyawang cengkat bari melong ka eta cahaya. Lila-lila jadi panasaran tuluy leumpang bari ngomong sorangan. Aing mah panasaran cahaya naon teh? Ieu di leuweung sanget keneh kitu. Tang tuloba nu aneh-aneh deui lah. Barang serog kanu tuju Ki Panyawang ngajenghok sabab nempo hiji awewe keur ngajoprak teu empes-empes. Dina dadana aya orok keur ceurik bari roroesan. Ki Panyawang teu buru-buru ngadeuketan kala ngahureng bari mikiran eta kajadian. Sabab teu pati percaya mun di tengah leuweung luang liwung aya awewe kolot los-los kadinya bari mamawa orok. Lain aden-aden atawa siluman kitu. Da piraku ari mun saonaman make los-los ka dieu jeung dina nya cahaya tadi teh jola ti dieu. Pertanyaan Ki Panyawang teu aya nu ngajawab, manehna terus ngadeuketan ka orok. Sabab hatena teu tega ngadenge orok nu ceurik bari roroesan, beungeutna geus geunteul lepi kawatireun. Ieu orok pitu ku pitulung ya aing wajib nulunganana. Pokna bari terus orok dipangku jep-jempe Ki Panyawang heran beungeutna orok diteuteub salila-lila. Dedeh teuing tang tugas lila na kunaon indungna atunya. Ki Panyawang ngarampaan jalma nu ngagoler tetela geus teu nyawaan. Horeng eta jalma mawiwit nu katalangsara di jolo leuweung akibat papisah jeung Nyi Partiwi. Mawiwit gering lahir gering batin awakna geus kolot teu kuat nanangan katunggaraan nu teu aya reureuhna. Ki Panyawang teu mikir panjang layon mawiwit dikuremkeun sabisa-bisa. Da puguh sagala walurat kuburan dicirian ku batu panjang. Ditanceban mangrupa tetenger. Ahli kubur kula teu nyaho kana ngaran anjeun. Tapi kula boga kayakinan yen anjeun teh jalma nu katalangsara. Keun ulah leutik hate. Ulah aya nu dipika berat sabab orok rek dipiara ku kula. Di aku anak pituin ti mimiti poe ieu, muga-muga arwah anjeun ditarima ku Allah. Sarta anjeun tentrem di alam langgeng. Kitu ceuk Ki Panyawang sabada rengse nguremkeun layon mawiwit. Geus kitu mah Ki Panyawang leumpang bari mawa orok. Ningalkeun kuburan mawiwit, hatena pinuh ku pertanyaan. Ari sabab orok nu dibawana can kanyahoan asal usulna, can kanyahoan indung bapana. Ki Panyawang teu nuluykeun lalampahanana geus meunang orok teh terus balik, rek mikeun heula orok ka Nyi Lara. Dina hatena geus nancep hiji janji yen rek ngurus eta orok kawas ka anakna pribadi, ari sabab ngarasa boga kawajiban pikeun miara hiji orok nu ditinggalkeun ku kolotna. Teu kacatur di jalana para mitra. Ki Panyawang geus tepi deui ka imahna dipapag ku Nyi Lara, barang geus sidik ka orok Nyi Lara mani olohok asa teu percaya kana tetempoanana, tapi akhirna mah pokna nya.
Eta orok di mana Kang? Nalin menang maling? Lain atuh da piraku ari kudu maling anak jelema onaman mah. Teu wani akang teh sieun menang bebenon ti pangeran. Ieu mah aya milik we sabab di leuweung teh bet aya orok geuning. Pek piara anggur mah keur pibatureun urang di dieu ngarahaneuteun. Bari mikeun orok ka Nyilara terus ditampanan bari nyarita deui. Kade ulah gagabah buat lain anak jelema Kang. Kumaha lamun anak siluman atawa jin rek sanggup nyanghareupan akibatna? Lain nyai ieu mah geus jelas anak manusia. Sabab ieu teh kapanggihna ti Aisan indungna nu geus maot di tengah leuweung. Geus maot? Saha ngaranna Kang? Ari nyai. Rek nyaho ngaran ti mana atuh apan teu bisa ditanya da geus maot teh. Pokona mah geus aya kapastian yen ieu teh anak jelema. Sabab kapanggihna tina Aisan indungna. Eta layon ku akang rek dikurebkeun, geus dikurebkeun, dicirian ku batu segede bitis. Ngan aya hiji hal nu teu mata kaharti nu ngajadikeun pertanyaan pikeun akang. Naon Kang? Nyilara beuki heraneun. Keureut beungeut orok beda pisan jeung nu ngaisna. Sigana bae nu ngaisna teh lain indungna tapi pangasuhna. Kitu ceuk pikiran akang mah. Tapi nyawa teuing bener henteu mah. Oh, janten kitu nah kumaha atuh rupa nu ngaisna Kang? Paralu nyai. Lain ngahina kana rupana ngan ieu mah nyaritakeun nu sanyana eta jalma teh goreng patut jauh pisan mun dibandingkeun jeung orok nu sakieu kasepna. Nah lalaki orok teh nya make nyebut kasep. Nyilara teu percayaeun terus merong kana beungeut orok nu harita keur peureum. Opek we ilikan cirina na lalaki atawa awewe. Nyilara ngagugu para wargi orok dibuka bungkusna barang breh tetela lalaki. Jeung deui sidik pisan aya kongkorong dina beuheungna. Nyilara melong salila-lila sabab asa aneh nempo kongkorong nu dijieun tina rara lamak digantelan ku ali emas. Kang tingali aya alina dijieun tina dijieun gagantel kongkorong. Mana nyai? Ki Panyawang heraneun karek nyaho harita. Tah ieu cik ilikan cing apikna ali naon Kang? Ki Panyawang ditenan ali breh aya tulisan ku Ki Panyawang dilaan heula. Tuluy dialak ilik apikna keur akhirna tulisan teh kabaca. Unina ciga nu geus dicaritakeun atuh mending ngahulang Ki Panyawang. Sabab manehna wawuh ka ngaran Partiwi nu ditulis di eta ali. Kunaon ngahulang Kang aya nu aneh? Bener nyai, aneh pisan ieu teh. Sabab dina ali aya tulisan Partiwi sedengkeun Partiwi anak guru akang ti Parewulu. Ari ayeuna bet aya kieu ye. Naon hartina nya? Kateuing atuh Kang. Jep jarempe ngaharuleng bari melong kana ali. Orok tetep sare bangun nikmat lila-lila pok Nyilara nyarita. Kang ieu ali mangrupi hiji ciri keur nangtukeun indung bapana ieu budak. Ayeuna mah ampihan bae jaga mun ieu orok geus gede bikeun ka manehna susuganan aya gunana. Akang satuju tapi nanya Ridho miara eta orok. Ridho Kang malah mabungah we abdi teh. Sabab asa karageragan bentang asa manggih milik. Nu teu kaitung pangajina, ieu orok bakal mawa kabagjaan ka urang duaan. Lantaran bakal haneuteun di dieu teh. Moal cuang cieung wae duaan buat teuing ku ayana ieu budak. Urang bakal bebas tina kaayaan nu mata keueung. Sabab ari tempat tetep wae paduduaan mah asana teh teu aya harepan kana pinanggi bagja. Leuheung lamun jagjag salilana kumaha mun salah saurang gering. Tangtu karasa keueungna, karasa nu ngelisna, karasa butuhna ku batur tak kitu Kang. Syukur atuh ari kitu mah. Da memang tujuan akang ge kitu, hayu ayeuna urang bebarengan miara eta budak. Urang urus jeung urang didik sacara ka anak pribadi, susuganan we jaga di akhir aya mangfaatna keur urang duaan. Tapi ieu budak teh kudu dibere ngaran ye, saha pingaraneuna anu pantes nya cing bantuan mikir. Ki Panyawang bari narah-marah mai hatena bunga sabab saha teh jeung Nyilara. Eta mah kawajiban akang keur neangan ngaranna abdi mah rek nurut we kana naon-naon nu jadi putusan akang. Ke urang mikir heula. Ki Panyawang mikir ari Nyilara tuluy asup ka kamarna. Ari balik deui geus mawa samping kebat keur bungkus orok sarta dipiara sabisa-bisa. Geus meunang pingaraneun teh Kang. Kumaha lamun urang ngaranna si Awas we? Naon sababna jeung naon hartina? Kieu nyai. Akang boga ilmu hampir sampurna. Eta ilmu gunana keur nyawang kanu anggang, nempo kanu jauh. Akang geus lila, boga cita-cita yang boga anak lalaki rek diwariskeun eta ilmu. Taina kabeneran aya tangtu cita-cita akang rek dilaksanakeun. Ieu budak rek diwadah kana ilmu kalahiran jeung kabatinan. Sarta rek dijieun hiji jalma nu ngagem ilmu panarawangan nu sampurna. Kecap nu leuwih pantes pikeun pingaraneun budak si Awas. Ceuk Ki Panyawang bari pepeta panon melong ka Nyilara. Nya mangga we kitu mah asal kudu dibarengan ku ajaran nu hade. Sangkan ieu budak ulah jadi jelema jahat, ulah jadi jalma nu pikah keheuleuan batur. Tapi kudu jadi jalma bener, bager, pinter, turu jujur. Jeung nyaah ka sasama hirup tah kitu kah yang abdi makang. Syukur pisan.
Akang kitu maksud teh atuh piara ayeuna mah sing apik-apik jeung soson-soson sangkan budak tereh gede. Mangga Kang urang babarengan miarana. Geus kitu mah Nyilara jeung Ki Panyawang tetep tumetep di Cijame teu loba pikiran nu lain-lain. Jongjon ngurus orok sabab geus boga cita-cita nu pasti. Nyilara jadi regreg hatena sabab ayeuna mah aya pikeun pibatureun hirup. Aya harepan keur ka hareupna mun Ki Panyawang nyaba tarapati keung kabeberah ku orok nu sehat jeung merontod tereh gede estu pikalucueuna keur. Para mitra kaum dangu, cagtuna lampahna Ki Panyawang jeung Nyilara nu geus boga anak panimu ti leuweung. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun kaayaan di Cipelang para wargi. Suti mah nu geus hasil ngahontal cita-citana harita keur diuk di tepas hareup. Bari barang dahar semu senang, hatena tiis, pikirna tingtrim. Sabab geus asa jadi ratu di Imah Surajaya, eueuh hiji pagawe nu kumawani ka manehna. Tapi aya sarupa deui nu can nyugemakeun kana hatena, nyatana can resmi jadi pamajikan Surajaya. Si Partiwi geus eueuh, si Wiwit geus leungit kitu deui para pagawe sejena. Jeung anu ngaharti aing bakal kawasa di dieu. Tapi iraha rek laksana babarengan jeung Kang Surajaya lah. Bagja temen mulus jadi bojona, hayang naon-naon ge moal kagok. Kari menta, kari meuli, kari nitah kasalaki, sedang ngayakeun ka hayang aing. Kitu garentes hate Suti mah anu gregeteun hayang jadi bojo Surajaya. Ari Surajaya harita can datang ti dayeuh lantaran mun dagang sok aya mingguna. Kadangkala nepi ka sabulan campleng harita geus nincak kana 3 minggu Surajaya can aya bali. Urusan di imah ayeuna mah kapaksa ditangkes ku Suti mah. Bari sakapeung paparentah kasih bohek sabatur-batur. Tingkah paripolah Suti mah geus teu beda jeung hiji dunungan. Kawas samarentah sakarep ingsun. Mun aya kahayang tara nempo beurang atawa peuting kudu dijalankeun. Akhirna Surajaya datang ti kota ngaleut jeung anak buahna nu mawa barang kuda umal meningan tay aya welasna. Harita sawor jeung Ruhadi meuni asa pangakangna. Lantaran diangkat jadi pangawal barang ku Surajaya malah di perjalanan ditaekeun pangkatna jadi pangawal pribadi. Sabab sawor jeung Ruhadi geus hasil ngaburak-barik balad begal nu megat di perjalanan, balad begal gempar kabeh ngemasi pati. Harita barang jeung kuda geus mernah di tempatna Surajaya asup ka imah, dibageakeun ku Suti mah sakaciri ogoan. Malah mun teu kagok mah kawasna hayang ngarangkul bari nyacapkeun ka sono. Sabab beurang peuting gawena nyipta-nyipta suka bungah jeung Surajaya nu can resmi jadi milikna. Aturan engkang wilujeng sumpi menilaminya. Pokna bari kulat kelet masang pamelet. Utah umat imut masang pangirut. Puguh Surajaya samarampa. Lantaran Suti mah asa beuki geulis ka tempona. Leuwih narik ate kana ati tapi Surajaya bisa keneh nahan diri pok nyarita saperluna. Nuhun Suti mah cik menta cain teh akang hanaang. Ceuk Surajaya teu sadar rebet mangakangkeun ka Suti mah. Puguh we atuh Suti mah teh para mitra sadaya meuni bunga ngang hatena lugina jeung bunga amarwata suta. Bungah kagiri-giri para wargi sadaya ceuk paribasana cenah kagunturan madu ka urugan menyan putih. Ari sabab kecap Surajaya ngeunah pisan kadengena. Mangga engkang da tos sayagi cai mah nanging bade terasiram ayeuna atawa nepi bade tuang heula atawa nepi bade naon heulanya. Oh ayeuna sadiakeun cai haneut rek mandi sakalian. Mangga atosan segedapnya Kang nya. Suti mah buru-buru ka dapur rek nyokot cai enteh jeung lalabuhna. Geus kitu para mitra rurusuhan katepas sanggeus nunaan leueteun dina meja leos ka dapur rek naheur cai. Sajeroning kitu Surajaya ngahulang siga katenung ras inget ka Partiwi nu geus diusir ti imah eta. Bet karasa ti belat dina hatena, tapi teu wani ngedalkeun malah aya rasa bungah dina sela-sela hate leutik. Sabab bakal luasa ngobrol jeung Suti mah, nu beuki dieu beuki nari kana ati, beuki lenjang ka tempona. Biasa nama aing teh sok dipapag ku Partiwi tapi ayeuna digantian ku Suti mah asa leuwih someah situ Suti mah jeung asa leuwih geulis deui. Aya milik aing leungit hiji datang nu hiji leuwih alus siga nama mun ku aing. Teu kebat nyaritana regot nginum meni ngalek-lek terus nyarane kana kursi teng ngalamun. Harita para mitra di tukang pahibut silih tanya si Bohek jeung Mang Kayim ngabagiakeun nu kakara datang. Mang Juha nyaritakeun kajadian di jalan basa aya begal nu megat. Nu sejen alewoh cacarita komo sawor jeung Ruhadi meuni asa pangakangna sabab geus hasil ngabulak-balik bega geus hasil ngabelaan dunungan tina bahaya pati. Sedang di dapur teu kadenge anu ngomong jempring teh nu ngajejalmaan hal ieu jadi bahan pamikiran pikeun Surajaya. Sabab biasana mah dipawon sok gandeng ku awewe purah masa. Da kamarana ieu teh nu di dapur asa jempring-jempring teuing.
Kitu cek Surajaya bari melong ka lawang tengah. Keur kitu kurutak Sutimah nyamperkeun deui gek diuk teu jauh ti Surajaya. Umat imut metakeun pangirut kulat kelet namah pamelet. Hayang kataksir kudunungan atuh Surajaya jadi kaganggu ngalamuna poknanya. Kamarana urang dapur meuni asa simpe teuing. Teu araya engkang kalabur ninggalkeun tugas. Wah, pamitaya abdi mah lapur Kang sabab si Iwak jeung baladna maokan barang engkang untung we kanyahoan ku abdi. Cek Sutimah nyaritana lancar. Teu asa jeung dunungan sabab dina lamunan geus asa jeung salaki. Kalabur. Nanya teh Sutimah. Ih ari engkang iraha abdi ngabohong. Abdi mah kapungkur ge tos nyangem ka salira yen bumela teh moal kagok. Sabab abdi mah teu aya pangarahan Kang. Istu celik putih celak herang. Hoyong malas kana kasayan sareng salira engkang. Nutos ngajait diri abdi tina jurang kasusahan. Na teu can percanten keneh ka abdi. Cek Sutimah meuni norostos nyaritana para mitra lir kacang ningang kajang. Percaya eta oge tapi nah tara-tara ti sasari make karitu da bareto matara. Ih, ari akang piraku teu kahartos. Apaan si Bibi teh jeung baturna teh sailon sapongkol badami sareng Partiwi. Bade ngeruk harta bana nu akang tah ayeuna Partiwi tos teu aya. Tangtos sadayana ge kalabur dan nu dibelaana sanes salira. Nanging Partiwi nu boktosna hianat ka salira paling ngaruksa ka salira tak kitu Kang. Omongan Sutimah asa beuki nancep dina hate Surajaya. Nalinih bebeneran maehan pamikiran nu waras. Surajaya geus kapangaruhan ti bareto. Bisa jadi mun kitu mah atunya. Alah. Tapi barang naon eueuh? Teh nu ical margi kabujang dibuburak ku abdi upami teu masa epe sanueun mapanginten. Nya nuhun atuh. Jasa Sutimah memang lain saeutik-saeutik. Sabab geus sababaraha kali ngabelaan ka akang. Malah masawor jeung Ruhadi oge geus nemongkeun hiji gawe nu hade. Bener-bener satyana kadunungan. Buktina geus toh pati jiwaraga bebela kadunungan. Nah kumaha engkang? Sutimah api-api teu ngarti. Di perjalanan basa balik akang aya nu megat ku balad begal. Tapi berkah eta bega carem kabeh dibabad ku sawor jeung Ruhadi. Hiji ge teh nu mangapuli apa ting jumpalik nemahan pati. Mun teu aya sawor mah jigana balai akang teh sabab barudak nu sejen mah teu mampu atuh. Cek Surajaya ngabejakeun lalakon di perjalanan. Oh kitu nuhun atuh Kang mugi-mugi we sing saterasna bumela. Muga-muga we tapi ke heula ngobrol ya. Akang hayang mani heula lah jeung sadiakeun nya jeung sadiakeun. Cek Surajaya. Leos Sutimah ka dapur hate Sutimah beuki regreg. Sabab geus teu kagok ngobrol jeung Surajaya. Estuning gede harapan kana hasil atuh dina gawe-gawe digawena soson-soson jeung api. Sangkan juga makeun ka Surajaya. Satuluyna Surajaya mandi bebersih ari Sutimah nyadiakeun dahareun sakumplitna. Sabada mandi Surajaya terus dahar dibarengan ku Sutimah. Sabab teu puguh dahar sorangan mah bari dahar teh Surajaya ngajak ngobrol. Nanyakeun rupa-rupa kajadian salila ditinggalkeun. Ku Sutimah diterangkeun bari direka-reka sangkan Surajaya leuwih percaya ka manehna. Leuwih nyaah jeung mikarunya. Rengse dahar terus pindah deui ka tepas. Malah Sutimah nuturkeun. Gek dariuk katempo teu beda jeung hiji kulawarga salaki jeung pamajikan. Malah harita ge aya nu nempokeun nyatana si Bohek jeung Mang Kayim nu geus lila curiga ka Sutimah. Sutimah sanyana mah akang teh geus lila rek tumanya ka anjeun teh tina urusan pribadi tapi sok kagok wae ieu teh jeung asa teu laluasa ari aya keneh Partiwi mah. Ayeuna geus eueuh nu ngahalangan moal aya nu ngagokan cing jawab nu jujur. Perkawis naon engkang ni asara reuwas abdi mah? Teu kudu reuwas-reuwas dari pikareuwaseun barina oge. Ieu mah hayang jentre. Tina urusan pribadi anjeun, nah saha inung bapa nu sanyana? Cek Surajaya hayang maluruh heula asal usul Sutimah. Apan kapungkur tos diterangkeun pun biang sareng pun bapa mah tos teu aya di kieuna. Abdi mah dikukut ku pun aki Kang nanging ayeuna mah pun aki tos teu aya nu kantun teh ka ikal Kang Sawor we sareng Kang Ruhadi. Jawab Sutimah teu nyebutkeun sanyana tetep teu ngaku kolot kamadari jeung kabi amah urang Cisagatea. Ngadengi caritaan Sutimah kitu Surajaya tuluy nyarita. Mun bener kitu mah akang moal kagok mikanyaa. Kumaha mun urang hirup babarengan sabab sanyana mah akang geus pahatulalis, geus teu indung teu bapa, teu boga dulur-dulur acan. Datanina ge akang teh anak tunggal. Cek Surajaya teu asa-asa sabab geus teu aya nu jadi halangan. Kumaha maksad akang teh ku kupingan teh hirup babarengan? Surat Sutimah api-api teu ngarti padahal hatena mah surak bakat ku atoh. Kieu atuh nya urang jelaskeun. Akang geus teu indung teu bapa, teu boga dulur jeung baraya. Atuh Sutimah sarua geus teu indung teu bapa. Sarta sarua pada lengo.
Akang ngapan geus lagas ayeuna mah kumaha mun urang hirup silih belaan, urang pada ngamah sagara rumah tangga, cek kasarna mah urang kawin. Suti mah teu nemalan lain nampik tapi bakatku teu kuat nahan ka bunga. Namun kongang mah hayang ngarontok ka Surajaya hayang ngagalentor nyacapkeun ka Suka. Tapi tetepi ka kitu boga kene perhitungan malah matimbul niat hayang nguji kana paniatan Surajaya. Nah hanya atawa ukur bobohongan, Suti mah jiga nu tahan harga pok nyarita. Engkang, mugi singa paos ngemutanana ulah wakalungsur manah bilih hanyakal jagana. Ari margi abdi mah rumaos jalmi laib taya kagaduh, tuna harta tuna harti estuning taya araheunana. Hapunten engkang sanes abdi nampik pangasih nanging abdi mah risi bilih di akhir janten kasakit. Kitu cek Suti mah siga nu nampik tapi nampi ari hate mah paramitra. Ulah nyarita kitu Suti mah sabab akang mah miharep kitu teh teu aya pangarahan. Komo make jeung ngarah harta mah keur nahaun barina ge. Jadi akang ge geus loba. Soal harti sarua deui, teu diarep-arep teuing ku akang. Sabab harti bisa diteangan nungtut, nu penting mah akang teh hayang mihapekeun diri jeung hate. Urang silih belaan. Jadi nu dipentak ku akang kasatiaan tangan sakitu. Surajaya keukeuh sabab sono bogoh ti bareto. Mika hayang tiba heula ayeuna geus aya kasempetan tangtu moal dilalaborakeun. Kahartos nuhun pisan upami kitu mah Kang. Nanging aya sarupi deui nu kedah diemutan ku salira engkang teh. Nyatana perkawis ajen diri, nah moal lingsem kagungan garwa nu tilas babu. Nah make nyarita kitu apa geus akang geus nyarita yen geus tamplok kapercayaan ka Suti mah. Sabab akang geus gede tumarima asa dibelaan, asa dijaitina balai ku kasatian Suti mah nu sakitu jentrena. Nah make nganggap keneh babu. Lain babu Suti mah nepi tapi pagawe akang nu satia jeung Bumela. Komo ayeuna beuki sidik kabelaan Suti mah. Nu matak akang moal kaduhung sagede gunung moal hanyaka. Geus buleud hate jeung pikiran rek ngajak hirup babarengan ka Suti mah. Cek Surajaya beuki wani ngomongna. Namplokeun parasaan ka Suti mah. Puguh Suti mah meuni kembung liang irungna, bungah amarwata suta, bungah kagiri-giri. Kitu lamun ceuk basa kidalang macana para mitra. Bungah luar biasa bungahna lir kagunturan madu kaurugan menyan putih. Lantaran kabungah Suti mah gede naningan gunung. Engkang pamilaras kitu mah abdi moal wantu nampik margi sahapi jalmainana nu alim nyerengan salira engkang. Sah istrina nu wantu nolak kana kaweningan galih engkang. Pon kitu deui abdi nampi lahir batin. Sejadi estokeun pisan nanging dihajat teu dituluykeun hayang nguji pamadegan Surajaya satuluyna. Tuluykeun na make jeung aya kecap nanging naon nu jadi halangan kana niat anjeun pok caritakeun sing jentre. Abdi aya panuhun. Menta naon pek bejakeun? Najan menta nagara-gara moal burung diwikeun atuh asal aya we di akangna. Cek Surajaya ngomongna geus teu dipikir heula bakat ku hayang hasil maksud. Abdi mah teu hoyong nu lain-lain hoyong goreng kateng, hoyong sote kateng treman dina hate. Pami engkang laras-laras miharep ka diri abdi omat. Ulah ngaros kaduhung kena margi abdi majal minu seueur kakirang. Bilih nguciwakeun ka salira. Pami abdi lepat mugi kersa ngalareskeun, pami abdi hilap mugi kersa ngemutkeun emutanana tak kitu Kang. Oh gitu babari atuh ai sakadar kitu mah. Sabab akang ge teu ngarumasakeun jalma hade jeung bener. Tang tuh loba kasalahanana. Dina hal ieu mah urang silih elingan, silih talingakeun, silih aping, silih pihapekeun diri, tak kitu ceuk akang ge. Atur nuhun pami kitu mah abdi regreg. Syukur atuh jadi daeknya. Iringan. Gap dua nana sasalaman, hate ngemplong di barung ku ratugna jajantung. Harita para mitra nu nalingakeun ti kajauhan menipating rarenghap narik napas semu eungap. Hate panas teu panuju kana lalampahan Surajaya nu sakitu layeut jeung Suti mah. Tapi teu bisa nyegah sabab paanggang dina diukna jeung kagok kadunungan. Waduh dia kan mang si Suti mah beuki ngaraksu we. Surajaya geus kageu boleh kumanyehna. Aya, kumaha mun ieu nya? Si bohek kumaneuar panon melong keneh ka Surajaya nu aya di tepas. Keun bae jang da geus kitu jadina ayeuna mah urang ini cah we ti dieu. Pokona mah lah ulah nempokeun nu keur hotel bisi kabita ceuk Mang Kayim ngajak indit malah harita tuluy ngabalieur. Teu yang mangnya urusan nya bisa dianggap enjang eta mah. Sabab mun urang teu ngagunakeun pikiran akibatna bakal beula ceuk ka urangnya. Sabab mun boga dunungan cara Suti mah bakal langsa atuh. Nu badak kudu nyangan akalnya kumaha carana sangan Surajaya teu kabayang ku Suti mah. Sing pikiran heula mah. Mang Kayim ngahulang. Siga nu nya keur mikir tapi hatena mah kalah beuki tagibur, pikiranna kabeur teu mampu mikiran hal eta. Kumaha mah? Mau ujang we lah. Jawabna bangun hoream. Mun kuring rek ngomong ka Surajaya gitu. Pek wae rek ngomong mah tapi rek ngomong naon jang?
ngilingan we ka Surajaya sangat ulah kabanyang ku si Sutima. Sabab kuring mana geus bisa naguat upang daya kejadian kita. Dan Partiwi teh ngahaja dipijeun ku si Sutima. Lantaran salakina rek direbut gitu. Taina juragan istri geus eueuh, tangtu we si Sutima laluasa mangaduhan Surajaya. Sakumaha nu geus katembok ulang tadi gitu. Ge. Namoa goreng akibatna kumaha mun Surajaya teu narima terus bendu ka urang. Ceuk Mang Kayim jadi katarik deui ku omongan si Bohek. Nah jamaah di siko mang ngajanjak dihukum gantung dibuang tinggi nya pantes we atuh tapi bikeun ngabelaan kabeneran mah. Kuring mah da teh sieun atuh. Moal mundur sa siku moal ngajak satu yang beas lah. Diusir kali ini disiksa kali ngalawan naon hesena mah. Nyari geus budeud hate onaman mah prak we atuh. Liwati buleud nya geus bener malah mang. Kajeun ari kitu mah. Mang Kayim tuluy init si Bohek nuturkeun muru tempat cicingna. Barang serog ka imah nyampak Mang Juha anu sejena ge keur ngariung bari ngawadul. Malah sawor jeung Ruhadi ge aya di dinya. Prung Mang Kayim milu ngobrol para wargi ngan si Bohek teu pati pogot. Sabab hatena keurung sing gawena mineng ngahulang. Ari raskula lampahan Sutimah jeung Surajaya malah pangalaman si Bohek geus kaliwat nemongan deui. Inget ka Sutimah jeung ka ulu-ulu anak ulu-ulu urang Cisaga. Kocapkeun isukna si Bohek disaur ku Surajaya. Puguh reuwas lantaran kamaritas ngupat dunungan sok sieun aya nu nepikeun. Tapi najan bari jeung reuwas oge para mitra teu burung nyumponan kana panyaur. Si Bohek diuk semu alium teh hegar cara biasa sedengkeun Surajaya sabalikna paroman bear marahmai lantaran dina hate geus kasawang bakal boga pamajikan nu anyar nu teu eleh ku Nyi Partiwi dina soal kageulisanana. Surajaya harita nyarita para wargi sadaya. Bohek, kuring ngahaja ngangkir ka maneh aya picaritaeun saeutik tapi kacida pentingna. Kuring miharep sangkan maneh bisa mantuan mikiran sabab keur kamajuan sararea. Surajaya ngamimitian nyarita. Kumaha cenah bali-bali ngupingkeun kan? Teh masih Bohek hatena beuki honcewang. Bisi aya nu teu matak panuju. Kieu Bohek, maneh geus nyaho sorangan yen kuring geus teu boga pamajikan? Sabab pamajikan nu teu heula teu kabeneran, kabalejog boga pamajikan teh. Taina kuring geus lagas sarta aya nu karong pibenereun nyatana Sutimah. Kuring terang-terangan rek ngawin manehna sabab geus dipikir untung rugina. Malah manehna daekeun tak ayeuna kuring minta sumbangan pikiran ti maneh. Kumaha pamandegan maneh? Na satuju atawa henteu kana rencana kuring? Si Bohek teu buru-buru nemalan kala ngahulang bari jeung bingung. Nu dipake ka hariwang ayeuna mah geus jadi kanyataan sabab Surajaya geus ngomong terang-terangan. Nah, kala ka ngahulang Bohek, kadenge omongan kuring? Syut, kagubing janji. Kumaha pamandegan maneh satuju henteu? Henteu sun. Hah? Na teu salah ngomong Bohek? Surajaya ngarenyag kaget teu nyangka yen si Bohek rek ngomong kitu. Iya aden sun kitu. Nah make ngarenyag sun bami abdi ulah nyebat kitu. Aduh na make nyaroskeun satuju henteu nya ka abdi. Cek si Bohek jadi biji lakawani sarta wani melong ka Surajaya. Kieu Bohek kuring minta pandangan ti maneh teh na pantes mun kuring renengan jeung Sutimah. Dan nurut cupu atawa henteu tak ieu nu ditanyakeun ku kuring teh. Aden mah teu puguh sun majak bingung mikiranana Den. Nah, make teu puguh kari ngajawab pirage. Kieu Den sun abdi teh tara rusuh nangtoskeun nu anyar sun. Sabab sok inget ka lalakon nu kaliwat kitu, nyawang ka tukang terus ka sorang kitu. Si Bohek nyarita beuki tatag basana teu dipikir heula padu disada. Ai. Nah kumaha Bohek? Surajaya penasaran. Kieu sun salajengna teh. Abdi mah sok inget sun ka zaman ka tukang sun. Dina mangsa Aden dalagasan kitu. Abdi sababaraha kali ngajukeun calon garawa ka Aden. Tapi tara anu katambi sun dina hiji mangsa Aden. Miwarang ka abdi sangkan neangan hiji putra resmi anu kantos tepang dina impenan kitu. 3 bulan abdi ngider neangan sakadang putri. Alhamdulillah kabenak. Sarta hasil dipigarwa ku Aden. Saurana harita Partiwi istri sajati musti kaning wanita. Moal tandingna sun sabab lahirna geulis hate batinna bersih. Tapi nu ayeuna abad kejadian kitu Aden. Nah Aden teh henteu ngalinur sun. Nah halali kana ucap-ucapan nu kabungkul kitu. Sing emot kana purba daksina Aden, purba wiwidan daksina teh wakasan kitu Aden. Ai. Nah kala ka ngaguara tai baris ya. Ciduh nu geus ciduhkeun mah make hayang diletak deui. Maneh nyaritakeun si Partiwi atawa kami? Surajaya ambak beungeut nageuneu. Oh sun, abdi mah sun moal bibidueun kana urusan Sutimah Aden. Eta mah angin Aden we sun anu kawasan abdi mah mung hanya kalkeun pumi Aden. Nuna emas kop tamaga sun mikeun taneuh nyewa cik kotok kitu, ngurut buuk. Ngukut inyuk itu maro julang ngalepaskeun pusing gitu upamina gitu. Ai. Omongan maneh kalau ki pabelit. Naon hartina ha? Sun halus nama sun
Abdi mah teh satuju kana sikap Aden sun tos miceun ni Partiwi meunang hese capek neangan teh buktosna kada disiksa gitu. Bilih Aden teu uningan sun. Akibatina pitana si Suti mah jadi panyakitna. Aden dipaksa dijauhkeun jeung si Partiwi. Sabab Aden didodoho ti Bareto. Ditungguan ti baheula rek direbut ku si Suti mah cak kitu Aden. Cek si Bohek ngomong beuki wani sarta poho kana tata krama. Kurang ajar sia. Nah kumaha wani ngomong kitu ha? Geus puguh si Partiwi hianat midua hate mang nyerikeun ka salaki serong jeung boga hate jahat rek ngawasakan harta kami. Nah sia make ngomong kitu naon dasarna? Surajaya kekerot nahan amarah panon beureum huntu kekerot bari molotot tapi si Bohek tetep ayem mung hanya kal waktosna kabujeng sehep.